Bismillahirrahmanirrahim. Bab katilu hartos kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah teh la ilaha illallah. 7 harti masing pageuh kahijina dina manah la maujuda illallah. Jadi hartos kalimah thayyibah teh aya 7 hartos. Naon nu kahijina deal? La maujuda illallah. Naon la maujuda illallah teh harti nu kahiji teh nyaeta taya pangeran anu bukti anging Allah anu sahiji. Nah salianti Allah mah lain pangeran, lain Tuhan. Da pangeran anu bukti mah Allah anu sahiji. Nu disebut pangerana salianti dat Allahna eta teh taya buktina wajib nekadkeun eueuhna lamun aya Tuhan aya nu nyebutkeun Tuhan tapi selain Allah eta teh eueuh buktina bohong wajib ditekadkeun eueuhna ulah dipercaya aya Tuhan saha we nyebutkeun pokona mah salianti Allah berarti bohong cek urang mah eta teh kudu ditekadkeun eueuh. Dat Allah taya bilangan 2 atawa lobaan hiji lain sabagian tina dat anu lobaan ngeun perlu diketahui hiji nadat Allah mah hiji taya bilangan lain 2 lain 3 jeung saterusna Allah teh 2 henteu Allah teh 3 henteu tapi Allah teh kumaha tuh hiji Allah mah ngeun hiji na Allah mah lain sabahagian tina anu loba beda jeung hiji na urang ku urang mah memang misalna teh deal aya sabaraha hiji tapi hiji na deal sebahagian atanapi gabungan tina sebahagian nu loba deal hiji aya panonan deal hiji aya leungeunnan aya sukuan aya irungan ceulian jeung sajabana berarti hijina deal mah tina gabungan anu loba eta teh bagian tina gabungan-gabungan anu loba ari Allah kitu henteu hijina teu kitu Allah mah kumaha atuh henteu we teu kitu hijina Allah mah paham nah eta teh harti wahdaniyat nu disebut na teh pidat nu ngeuweuhkeun kana sifat karena kamun pasil bidzat nya wahdaniyat pidat salab kamun pasil jeung wahdaniyat pidat salab kamut tasil jadi kieu ari mutasil mah internal ari munfasil mah eksternal. Tanu dieuweuhkeun teh nyaeta anu munfasil, anu mutasil internal, bilangan mutasil internal jeung bilangan munfasil eksternal nu dieuweuhkeun di Allah teh. Kumaha nu dieuweuhkeun bilangan mutasil anu internal nyaeta nu namanya ya Allah hiji tapi hiji na Allah lain gabungan tina sebahagian anu loba ta eta ngaranna ngeuweuhkeun bilangan mutasil internal paham nu kadua nu dieuweuhkeun teh bilangan munfasil eksternal kumaha Allah teh lain 2 Allah belah dieu Allah belah ditu Allah belah ditu na deui tah henteu kitu Allah teh paham deh Alki nah berarti dugi kana bet nomor 5 nomor genepeun anjing na deui wallahu a'lam.